Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saparantos muji ka Allah Subhanahu wa taala sareng nyangakeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargi sareng para sahabatna. Langkung tipayun mangga urang sami-sami takwa ka Allah Subhanahu wa taala anu salaras-larasna. Takwa peryogi dipimili kusadayana anu leres-leres mihareup kana kawilujengan sareng kabagjaan anu abdi sarta sajati. Tina kumargi urang sadayana teh jalmi biasa, tangtos dina taun anu parantos kalangkung seueur pisan kalepatan-kalepatan boh ngalalawarakeun kana dawuhan-dawuhan Allah, boh mokahakeun ngarempek cegahan-cegahanna. Kumargi eta mangga urang nyembahkeun pertobatan ka Gusti Allah anu jembar pangampurana, sareng dina enggoning ngalakonan tobat teh dina mana kedah hanjakal wani nyorang anu matak jadi dosa sarta janji moal nyorang deui kalepatan anu parantos-parantosna. Sagala rupi amal kasayan anu dilakonan dina taun anu parantos kalangkung mangga teraskeun, malah sing langkung-langkung saregepna jeung sumangetna. Sabalikna ari kana kaawonan kadorokaan dina taun ieu mah wayahna kudu jauhan, tegesna ulah dilampahkeun deui anu geus kasorang tobatana. Tobatan masing-masing kudu nyaan. Nah, panutan ageung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji jalmi anu dimaksum tina midamel dosa, tegasna anjeunna mah diraksa tina doraka. Namun anjeunna ngadawukeun yen tara kirang ti 100 kali tobatna dina sadinten sawengi teh, atuh komo urang mah batan kieu. Kasawuran ahli ulama, ahli hikmah, syarat jalmi anu bener-bener tobat teh nyaeta aya 4. Anu kahiji kudu ati-ati ngajaga lambei ulasina, nyaurkeun anu teu aya guna komo anu matak doraka mah kudu dipantrang pisan, saperti ngabohong, ngupat, ngadu-ngadu, nyarekan jeung sumpah palsu. Anu kadua manah ulah sok ngundek-ngundek ngamusuh ka saha bae, komo ka sepuh jeung kadulur mah. Anu katilu ulah sosobatan jeung jalma-jalma anu goreng lampahan, bisi katepaan engkena. Anu kaopatna kudu saregep gumati, sasadiaan pikeun pibeukeulun mulih ka lembur matuh dayeuh maneh, nyaeta ka alam akhirat. Pikeun pibikeuluna nyaeta iman anu bener-bener bersih jeung amal soleh anu hikmah. Simkuring ngajak ka sadayana mangga urang nafakuran diri masing-masing, naros katineung ka salira masing-masing, naha diri teh tos siap pikeun mulang ka tempat asal, ka alam kalanggengan. Mangga sawang mangsa ku tukang bandingkeun seueur mana maksiat sareng ibadah anu dipimilih ku urang. Abdi ngingetan mumpung waktos masih aya keneh, hayu urang tobatan dosa-dosa anu kalangkung disarengan rasa kaduhung bari niatan ngalirenan laku maksiat lampah doraka. Tangtos urang moal rela nuturkeun kabagjaan akhirat anu abdi ku kasenangan dunia anu pupulasan tur sifatna sementara. Ku kituna ulah katunggul teuing ngudunya nepi ka poho ka akhirat. Hayu urang paheula-heula nyieun amal soleh, paloba-loba bebekelan rek amal hade tos teu paryogi dingke-engke, bisi kaburu jadi bangke.
rek sodako atau jariah teu kudu nungguan numpuk harta, rek tolab ilmu ulah teuing ngadaguan salesena. Urang teu aya nu terang iraha bakal mulang, duka isuk pageto atawa engke pisan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala nampi kana tobatan orang sadaya, dilebur dosa-dosana, digentos sareng ditutupan ku rupi-rupi amal soleh anu ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.